teuing maneh teh Iroh. Pedah angkang jalmi anu teu gaduh meureun nya. Pedah angkang jalmi anu balangsat heureut pakeun ragap taya. Tapi naha maneh teh poho kitu kapan urang teh hahadian teh geus aya kana 5 taun leuwih nya. Nya aku tega-tega teuing maneh teh Iroh. Kalader kawin jeung batur. Kunaon maneh teh Peci? Gan, henteu kan? Lain henteu. Eta kukula didenge-denge maneh teh hayeuh we ngan kuku lutus. Geus teu betah maneh teh digawe di kaula. Sanes teu betah kan? Pernyonggi kauninga amni teh nuju patah hati. Naon? Dedegean teh nuju patah hati? Sumuhun kan? Pedah eta kamongoh kuring teh kawin jeung batur. Ai kabogoh maneh saha geura? Si Iroh kan? Putrana juragan Acun. Peci, Amni kan? ari jadi jelema teu gableg, ari jadi jelema teu boga, kudu nalipak maneh. Sumuhun kan? Atuh meureun we anakna juragan Acun mah moal dikawinkeun ka maneh. Sabab itu mah jalma beunghar. Bro di juru, bro di panto ngalayah di tengah imah. Hartana oge sigana jeung kaula hampir lobaan itu. Tah ayeuna maneh miharep ka si Iroh nya. Sumuhun nya parantos sahadian 5 tahun kan? Peci, Amni kan? ceuk kula mah geus tong dipikiran. Sabab si Iroh mah geus tangtu moal kapimili ku badeh mah. Teu kitunya kan? Ai kangaranan jodoh mah